lieur ah. Asa boga ijo wae banget sama las kitu kunaon nya? Biasa aja. Naon masalah naon? Awewe jang. Aduh, yang sawe di Coba ngajomblo aing nan si ieu. Saha? Sebogaeun kasih itu. Anjing hubung teh. Jang Aku aing kudu baheula kulkas make pelet sagala us baheula. Ayeuna mah jang pelet ge geus ku motor jang jeung beungeut mah jeung duit tunggu mah. Ngaruh jang mah zaman ieu mah aya nempo motor ieu mah. Aing lieur ah tinggal kumaha anjing. Oh jang, kalem ke boga ieu, boga nanya boga solusi aing ke. Langsung aing itu sarana atuh aing kudu kumaha aing. Siap jang ke paling kerjaan pola mah penting lah. Penting. Aing ke bari ngopinya penting heuh. Siap jang. Buka aing ka imah nya. Sama rokok we ya. Rokok nama aing sok mau we pan. Heeh, siap aing berarti nyeduh kopi mah heeh. Wah, penting mun ayeuna we atuh. Banyak yuk di beresaran. Heeh. Asupnya mana? Siapa tuh paling beresarannya jang? Heeh, sok jang. Jadi kieu jang. Heeh. Aya domba. Heeh. Tukang Ipan di mana teh? Bohai jang lurus ya, euy. Heeh, terus Tah, kumaha deukeut jang domba teh sih mah. moal ah aing kalau kita ka domba Tah pada mana aing domba wae sia mah. jelema bener anjing jelema gelo ge mikir dua kali kita ka domba mah sia mah. Jang acakan heula jang buang ngeunah ari mah. Ah, mu anjing ah. Jang domba oge. Mu anjing ah. Nikmat. Pas jelema gelo ge mikir dua kali. Lieur mere solistik ka kita ka domba anjing. Itu ka aing teh sudah solusi bener. Geus lieur aing domba balik kan Ipan jang. Anjing lieur ah aing balik. Capek wing jang. Pokok aing. Astagfirullah. Mau belanja tadi ya. Kayak asal ka Ipan. Siap. Cara si Jair tuh bener nih kita ke domba ini. Ah, ding lieur ah. Tadi we. Saran si Jair itu bener kita ke domba. Wah, tapi dipikir-pikir oke saran emang bener sih saya bilang oke. Kita meningkat sekarang itu main enak. Wah, meningkat sekarang itu banyak. Kemana? Ya awewe lah. Udah aku panjomblo rek ka domba gua mah rek neang ya. Iya, tolong ka domba. Domba pasti ke pembengetan ki mah ka domba mah mah. Saya domba ada di aing demukan kulit ke awewe. Bau di minyak sing. Teuing siapa domba deui lila anjing rek ka domba Domba. Delahar atuh dahar teh ngara ratu maneh teh. Melalin tuh awak teh. Bener ieu si Deno. Kambing kuat kebersih nya gede nya pondok euy. Baju. Baju euy. Mang, ka dieu. Kacuk. Terus heran ieu baju teu payu-payu. Pak, ieu bare Pak, acuk Pak. Ajang naon ieu teh? Acuk. Euy, kebeneran ieu. Bare tingali heula ieu. Oh, atuh da kudu ditingali heula. Nu saena kada ieu mah. Ya, tingali ieu. Kade baju Warna pink tah. waduh bener Cocok eta mah tah. cocok pisan endah Jeung domba tah bisa dipake oge eta mah. heueuh pokok beneran ieu teh meuli teh domba Domba rek dipake baju atuh. mang ieu teh domba teh lain domba sembarangan meulina oge ti Australia bayangkeun Atuh nya gagah atuh di Australia mah. tingali tah Paingan siga bule atuh da ieu bebeungeutna oge. atuh puguh oge 250 juta Allah. cocoknya Rek hiji wae ieu loba keneh atuh da. dengan si Denok mah kumaha Loba keneh atuh. Tuh, bener euy cocok pisan atuh ieu mah. Allah Jeung domba mah. bener euy halus baju Can dipikeun ka hebring mah atuh. hebring ieu mah ti mana meulina mang anu kieu cing ningalian deui Tasikmalaya ieu mah misalnya mah. Allah ieu meureun cinung trio macan teh dengan domba halus sebenarnya Halus lah. bener iya memang lah Mana nu ping wae tahun mana? ada cocok Iya. sabar aja nu kieu 15.000 tah murah lah.
Cenah naon bener 15.000. Cenah naon. Dajingan domba atuh da karunya urang mah domba. Nganyuk ari kitu mah nganyuk. Atuh geus nganyuk Yeah. wae atuh. Heudak Ya oge can payuh mang. Po nu ngredit kuat kaloba kieu atuh. Bener. Nu urang ditu coba sok eta. Eta acah geningan acah. Eta di beladinya. Heeh. Heuh, Teu karunyeun ka urang coba. mang tong boroning jangan mayar jangan meuli baju. Mana orang dia tuh udah jangan modalna wah deui kieu teh atuh kumaha. Dah oge gengon koreh-koreh cok. Uga oge atuh ulah dalek kaki dagang teh mah nepikeun ka kapitalis Ya jadinya komo mah. lamun kitu mah urang moal bisa dahar atuh da meureunna. Beda urang hayang ngawajuan domba atuh rek. Anya eta mah domba-domba saha. Sing geura mang tinggal ieu. Ieu moal burung cocok geura ieu Ya jeung cocok mah cocok tuh warna awal awal burung cocok mang geura. Heeh cocok atuh warna pink sok Ieu coba. si Denok make nu kieu beuki geulis. Beuki atuh tuh tempo beungeut tau geng gelis kieu atuh. Bujur baheno. Mana ngabokeun mah kunaon? Amang bisa apal ieu geulis naon? Tempo atuh tuh. Sugan pernah jadi domba orangnya. Manusia buburinya ya. Pokoknya nama kieu we mah lah. Tuliskeun we lah ayeuna mah. Heeh sok lah urang Kayak bulan hareup dibayar Siap. 3 kali lipat. Saha ngaranna Amang teh? Eta we Ipan. Oh siap. Tah 15.000. Geus anya. 3 kali lipat so. Heeh, Jadi sok. sabaraha berarti? Jadi 10.000 berarti 3 kali lipat mah deal. Siap. Heeh. Deal. Dia. Mah, yang jajan. Boro-boro jajan, nyaho teu boga duit. Pan urang teh keur corona, boro-boro jajan hutangnya ka Bang Emok teh dibayar. Mama eueuh we duit. Bener, ari teu boga aceng boro-boro pan nyaho Bang Emok oge teh dibayar. Mah, Bang Emok. Bener, Bang Emok datang. Aya mah bener tuh lobang ka dieu. Kita teh buru erik tepungan keluar di sini kasih panten ka jero beja teh mama mah eueuh ka sawah kitu nya. Mang. Oi. Ayo tarik nanyakeun ai imahna teh Nong teh di mana sih? Wah cocok. Itu kan Surabaya ya. Eta bener. Kamari oge manehna kredit ke urang atuh can mayar. Oh manehna can kredit ke urang. Alah, Loba bener. can mayar-mayar manehna atuh. Alah, kebenaran itu ge boga hutang ke urang dibayar. Manehna teh nya sabarahaeun. Pokoknya mah aya lah catatanna gede dah. Maneh yang nyombong di mana boleh. Hayang atuh. Si biru heula ka aing atuh. Euy, keur hiji-hijina teh. Sok cepet ieu mah. Nya, Di mana imahna? tah nu baladinya imahna teh. Si goblok aing hanas nanyakeun tukang bangsat eta edanya. Punten. Mangga. Bade ka saha? Mana ka mama? Aya. Teu aya biar tadi kakaran nembe angkat ke sawah. So saha? Teu mama. Berarti mama na aya tuh. Tadina urang lagi. Da tuh ka teu da mana mama na kita aya. Mana? Danong. Si Emok nyawa aing teh keur nyumput deui asup ka jero kumaha cenah. Nah, kapangi sia kalah nyumput. Nyawa urang teh keur nyumput Emok urang teh teu boga duit rek kumaha wae pandu bukan corona kieu. Keur mayar Bang Emok keur jajan ge keur barang dahar hese pangisahana ge dumu keur kieu. Alasan penting urang mah teu nyeunana kudu aya we Ari eueuh boro-boro panigawe ge henteu da pagaweana ge eueuh. teuing urang rek mawon bieu we Ih, ulah aing ge nyang meuli naon. Ulah di bawah. Lumayan urang menang ieu Magikom hasil. Mau naon eta Bang? Magikom biasa tas lagi urang menang ieu lebus. Oh, abang sih Mang Emok-emok ya ieu. Heeh, urang emok-emok we ya. Nah, main kabina-bina nu kitu mah dibawa. Pokoknya dibawa ke urang hasil lumayan keur dijual. Nah, mana itu bisa main hutang ke urang. Pinjem sabaraha tuh Mang kulit kamu dibawa barang gitu. Aya we pokona mah catatana teu kudu apa maneh mah. Mah abang we lieur aing. Karep Nanaon Jang? Ini Iya Jang. Eta pihak sengitna meni bau ya. Belum Bu, bare tumoros ai kandangna dopana Kang Ipan paling mana nya? Paling ditu. Oh, nuhun Bu nya. Tolong coba. Ieu kandang dopana mah sigana mah ieu. Tapi aman teh nya ieu teh. Aman, ayeuna we Yo domba anu cek si Jair teh. Bener tapi alus geulis domba teh. Karena percaya. Tidak ieu nu geulis nama ieu. Domba teh. Anu ieu. Ayeuna we kitu. Tapi sing aya batur deui. Aman kitu mun ayeuna batur. Ayeuna we lah.
bener cek si Jair ngeunah oge gini ieu. Tapi aing kudu nganuhunkeun nya ka si Jair sarana bener ngeunah. Tapi si eta masuk comel si Jair mah di. Rahasia pun we cukup uing nyahona, cukup uing si Jair hungkul lah. Cenah domba teh euy puguh oge teh ke kunaon gering kitu teh kunaon naon ari mana aduh bejana gering kunaon gering kunaon reuneuh usaha mana no panjaluna eueuh atuh perinaw kita dikawinkeun ka saha teh aduh bingung ari kieu mah euy buru-buru ieu mah laporan ke pamarentah hansip ieu mah euy kudu ditalung teh ku saha ieu ku si Denok pikeun kareuna kaos kieu teu tarima aing mah telepon ka hansip aduh aktif nomorna oge jol salingkuh atuh cenah halo Jika iraha ieu urang kegiatan hidup 14 tahun ieu lulusan we farmasi lulus sekolah jadi hansip wis 14 tahun jadi hansip meniuh perubahan hidup kumaha atuh jam teh malan atuh da aing ngambek ka maneh teh rajin ngajak ngawadul ditungguan tadi teu ngomong-ngomong jika anu ambek we ka aing teh ngomong atuh ngawadul hayang teh asa aing ngawadul pagtarikna bae tadi aing ngawadul naon aduh naon ngawadul tarik tadi ge nyaho corona teh leungit-leungit ieu gara-gara saha da si corona kuruna mah penting urang teh digawe teh si jada aing ngomong ngaleh jeung ngidul naon wing teh ngawadulkeun lain ngawadulkeun corona ieu aduh aing ngomong aing teh Noel aing teh ngomong teh tadi teh tempokeun sumut aing tah ieu aing teh ngomong teh tadi teh bulan ayeuna RW teh ngagaji urang jorang maneh mah jorang naonna ai eta teh nyebut RW RW tadi teh RW aing teh ngomong RW tadi teh jadi kumaha ieu urang ieu pangabutuh loba coba ke corona terus kudu kumaha ieu teh bantuan nyari solusi atuh maneh sebagai teman seperjuangan aing bisi goblok mun keneh wae da kali ngawadul jeung maneh mah mantak setruk aduh penyambung aing ngomong ka kaler maneh ka kidul dititang ngomong aja dog wae telepon Kang Ipan angkat halo Ipan mana mata bisa tinggal dengeng itu aja halo sip gimana kumaha Kang Ipan ieu butuh bantuan domba urang di Australia teh geuning anu 250 juta teh reuneuh enak teh bari jeung teu apal usaha mantap oge oh siap abdi di markas besar yuk mun mangga ka dia siap mun mangga diantos yuk waalaikumsalam apa ada lu naon Kang Ipan telepon ieu ngawadulkeun naon Kang Ipan telepon naon cenah ge aduh aing naon cenah ge bener setruk ieu ngawadul jeung maneh aya beja aki maneh mot assalamualaikum Waalaikumsalam ya Pak Haji alhamdulillah paling mah bapik heula atuh hamajan boga domba ge assalamualaikum atuh datang bieu assalamualaikum Adeng maneh astagfirullah mantap setruk atuh da geus uyuhan kuat heuh kieu aduh cuma itu mah tara dianggap wae lain tara dianggap dengekeun naon dengekeun Kang Ipan ieu lewat euy kieu bae namanya kieu puguh oge aduh keur baluang ieu teh sarua urang oge muka hiji corona teu boga duit kitunya pan boga si Denok urang teh apal sorangan urang nya nu montok ya nu moto aduh eta domba di Australia nuhun pan menang meuli 250 juta channel baju lebaran adon baju lebaran
11 lada digoreng dadakan, dijual 500-an tah dikeresekan, di wadahan dipampaikeun ka tengah jalan. Oh si Deno. Oke. Bener. Ngomong jeung si ieu mah kudu kitu. Tadi atuh ayeuna si Denok mah. Si Denok teh ayeuna teh reuneuh. Allah. Mantap oge. Geuning emang aya domba jalur. Heeh, mantap oge eueuh ieu teh. Jeung teu rido rek ku domba saha wae, alamun lain domba ti Australia mung dikawinkeun. Urang mah tapi ayeuna reuneuh. Nu sabulan. Tadi ditanyakeun teh, kunaon geuring cik urang. Naon ngaranna teh? Henteu, cik kunaon? Reuneuh. Ruas atuh ngagebeg. Ih geuningan bisa ngawan Ngagebeg. Ngagebeg pernah jadi domba. Nah, itu Ansip. Ansipnya. Sakirana rek ngalamun mah ulah ka dieu atuh ka imah. Aduh, ieu uyuhan maneh kuat. Bantah tadi. Aduh ya Allah. Assalamualaikum hanteu. Pas lain Iya, Islam. denge. Ka dieu ukur ngahulang. Ieu dengekeun. Tai domba bau dikeresekan. Dipoe diaur-aur di sawah. Reuneuh si Denok. Hah. Eta Usaha kan. eta. Hayu selidiki. Aduh, siap pinter geunya. Aing atuh reuneuh na usaha. Eueuh domba jaluna ieu teh pugoge wayahna hansip dipimpin ku Aji jeung Bapik ieu. Komandoan ku Aji. Pangnalungtikeun saha ieu teh nu ngareuneuhan urang teh yang nyaho. Geus aya kitu mah atuh urang talungtik kurangnya. Oh, Aneh tadi ge apa entos ngawadulkeun Kang Ipan teh miwarang urang duaan ti nalungtik eta sanu ngareuneuhan domba Kang Ipan Ngarti nah, bahas we lebaran jelema. maneh nu teu ngarti lain si ieu. Aing mah geus lieur pokona mah kitu nya Ji. Wayahna Siap. Kira aja deh. ke masalah nu bariru mah gampang. Awas Ya, siap. Masalah ya, itu siap. nu berombanya. Nuhnya siap. Semangat. Ya, nuhnya Siap. Ngarti aing datang ke assalamualaikum balik ke assalamualaikumnya. Wah. Ayeuna mah urang indit. Pi duiteun ieu Kang Ipan jelema beungan. Pasti mereda ge sarua jeung gaji teh. Pak RW ini Siang ngalalau. Urang indit ayeuna mah investigasi anu Ipan domba. geus tong bapak cet. Kandangna. Naon? Belah dia lain kandangna. Naon atuh aing maneh kue nastar we. Waduh, buset si Aji. Ieu belah dia lain kandangna. Ieu Ah lain. tuh kanang be. Hayu kanang domba. Wing boga nu kieu ieu. Keneliti ieu. Mahal meunina ge. Ayo. Lieur jelema teh. Moal aya duit, moal di dieu mah. Moal aya Lain duit. keunangan duit, apaan urang teh keur ditah ku Kang Ipan neangan anu ngareuneuhan dombana. Cicing maneh mah bantuan aweun mah tuh teangan ka ditu tuh. Seblak we jelema teh. Da belah dieu yeuh. Belah dieu meureunan. Sidik jari yo, belah dieu. Mana? Aya. Eta bool embe euy. Waduh. Yo mbena yo. Aduh. Si Denok nu belah dieu si Denok teh ieu. Urang kudu. Naon? Ieu si Denok nu direuneuhan tuh tinggal beuteungna meula nu kitu sia. Aduh si sabulan mah ieu. Ngarti aing. Sok. Ngabahas we hakaneun. Aduh. Denok nu direuneuhan teh goblok. Heueuh eta aing nyaho lah sok bu ieu bantuan heula ieu urang menyelidiki. Aduh, Aing neangan duit ka kandang domba. udah mau kapan gimana? Cuma mau kaca sepion kuda. Kita sepion naon. Geus. Ayeuna mah tempokeun aing ngomong heuh. Heeh. Ayeuna mah mending urang tungguan we. Sugan ke anu ngareuneuh kana aya ka dieu kemudian kalewat. Lain mending tungannya orang di dia, orang pergoki yuk. Ayo cicing lu bang ngomong sia teh. Udah bawa teuing jadi hansip. Ayeuna sarua naon kosileun cau. Namun uing ngomong tempokeun bibir uing ngomong geus ayeuna mah. Moal bisa ngawadahan sangu kan ieu mah moal bisa. Tah geus tutupan geus cicing. Naon? Ayo nutur manehnya teu ngarti. Hei, siap.
goblok. Awas kaget. Elok segala. Lompat ke balong segala di misalkan kuat masih ini mah kurang bener kurang tanyakan kadang domba kok korbanan kasih denok tanya si denok kurang tanyakan kasih denok nah nyari mana bener mana Teu atuh urang teu apal urang mah. teu apal kumapan mana geus justru mana geus bener pisan tak kapanggih ke orang duaan keur di dinya keur ngarajokan bujur sih Nya, denok jelema lieur ngomong kana dahakan. Tanya goblok. Tah. aja Mana he? Geus tong didengekeun. Maneh. Dengekeun aing bae eta andepkeun. Lain maneh lain anu ngaraneuhan domba Kang Ipan. Lain. Sing bener ngaku sing bener. Urang mah henteu. Alah bohong. Urang keur bohong. Bohong. Bulan puasa sih batal sih puasa. Henteu. Ya pernah tanya. Nok. Kali lain. Anu geus marawanan maneh teh. Kumaha? Lain cina bray. Lain maneh bener? Lain. Ih, Ben tanyakeun si Denok kasih Denok kali deui. naon? Tanyakeun deui kasih Denok, bener lain. Nok sing bener euy geus era ieu newak ieu. Ieu lain. Lain bray. Aduh, sing bener nok. Heueuh lain. Aduh, sia. Kumaha tuh yuk? Belum salah newak ieu mah yuk. Yang kurang barang. Ben ya. Lain. Udah sugan teh. Ujang soalnya tadi Ujang ningali ngarojokan di Saya sadu, saya teh minta hampura. Kumaha? Da, aduh, rek mere duit terbuka duit aing mah. Kumaha? Naon? Rek mere duit. Lagi naon? Duit. Ngerti ah, hampura pokoknya namanya.